Kemana jelem sih ya? Kata dia uti isu. Kafe, gelis, biar cepet gede ya. Soalnya kalau udah gede, disayang mama sama ayah. Tadi dia peangan jeleman meni dia. Hayu ini nyolok gitu. Kenaon coba nyobain gitu. Karunya laparan. Hanya nyusu, wahai. Susuan tuh kemana ya? Hayang nyusu. Susuan kumane. Karena sana gue naon di susuan bener-bener itu nyegel. Susuan itu digegel. Wah kita bukan salah kita. Enggak di susuan, boy. Enggak cobohon. Enak ganti orang yang ngopi, boy. Mau di kopi, boy. Oh gadal. Nyolok gitu. Ayo hayang ngopi. Kamu kan duit mana? Beli kopi. Kita beli kopi ke orang. Nyaya duit mah. Makanya beli kopi orangnya ke warungnya. Hah, duit tadi orang kan dibeli kopi, dibeli duit. Duit tetap pakai. Oh, itu bukan duit tuh. Duh, ya tadi saya mau di bensin panola. Aku kalau rotain bencana dorong kan tuh motor nah. Seperti orang beli kopi lah, kayak kopi orang kurang dia. Coba tak mereka duit tak iya mereka nggak mau. Jadi sore di beli. Tapi dengan tamu. Gampang deh bang mah. Lu pengen beli kopi orang itu tuh. Saya ngopi. Kita mau kemana bukan salah kita ya. Hah? Udah mulai kopi iya orang yang beli eta kuota. Beli rokok. Oh tenang. Penting itu mah. Baru rotain ah. Meniru paru-paru bae masih gak yang beli kopi kebetulan bisa ki oge. Panas teh ampun ah kebetulan salah ki ogadan. Lauk cangka paraban dia. Iya. Ararman. Iya yang lu popoyan heula ieu. Geus lauk geus paraban. Wah, iya poe cangcut aing eueuh hiji deui wae. Isa anu madogan we cangcut aing nya. Goblok. Kalang apa? Henteu. Iya, bingung aing gara santai moe cangcut teh 3 ieu, aya 2. Goblok banget ya. Kamari leungit hiji. Kamarina hiji. Muni atuh unggal poe leungit punya bures cangcut aing moal make cangcut. Aing jabacan boga dengan sangu ieu Kudu mikiran we cangcut aing ka dieu heula warung. Del, siapa yang mutrak-mutrak wae HP? Kau sih mak ngomong wae patu perinyu HP teh ya. Iya Del, pangka warungkeun heula. Pakeun susu. Jeung naon sih mak? Pan ieu suku teh keur nyeri wae. Kok kudu susuan? Heeh, kudu disusuan. Yang satu di parungannya. Heeh, nah. Nah ya wae ini teh panas kieu. Banyak ai nyeri sih. Heuh tuh kawan heula nya. Heeh, nah. Heeh, anak solehnya. Iya mak. Ke aya wae sagala meuli susu beuna sakarang sore kita meuli obat gitu suku mah. Ieu tinggal ambil panas kieu geuningan ke orang hideung makanya orang pasti obat begitu orang pedikeur. Meni paranas keturung heula paranas. Panas kieu segala Adel, arek ka mana? Arek ka warung meuli susu mah urang yang nyusu cenah. Emang mamane nyusu kene? Oh, mah orang beuki nyusu. Ngope dulu nyusu we. Oh, sebenarnya arek ka sawah make cetok. Oh, arek ka warung bener-bener ka sawah kan beuki susu. Oh, Kemana ka mana? arek ka jalan. Arek naon ka jalan maneh? Arek dengan tukang baso. Tuh di ditu tukang baso tuh. Oh, Orang ka warung latinya. Nam baso nam. Kayak ngomong-ngomong orang beres semangkok atuh tuh gua duit orang tah. oke kita beres. Kayaknya beli semangkoknya. Orang ka warung beli susu dah. Ayo. Ayo.
Meli. Besar naon, Del? Aya susu tuh sih. Susu naon, Del? Susu enak, Bi. Susu enak mah aya, Del, bare siki. Hiji we. Baraduitan sih. 2.000. Oh, hiji ya. 2.000 ya, Pak? Iya, 2.000. Ya. Ya. Punten. Mangga palino teh. Hoyong eta hoyong mie sedap sareng sarimi hiji. Palino deui teh. Kieu. Sareng ieu, sareng kapal api 2. Oh, iya, Mak, sareng susu enak na 2 we. Nya, entos we sakitu. Nya. Janten sabaraha eun? 15.000 teh. Potet ajisna. Makanya, Mak. Cici aya teh di mah nya. Ah, nyepang lah ah. Kepada ngopi sih ban ya. Kamar si Cici nya. Sarap pikir gening mah. Jumpa jadi maruragan dia itu. Di mana eueuh. Liar malulu randa teh tamah. Nih. Karunya puluhan heula. Kekal lotor bajut mah. Liar malulu jadi randa tetap jendil. Bagaimana kajakan ngarujak, orang teh ngarujak hiji. Terus ayo balik ah. Sama orang gua wae meureun. Kata ngambak ya susun tata di urang. Balik lah. Oh, si Adel yang bikin dia. Buah-buah si Adel yang nyopet cangcut aingnya. Depang-depang gitu buat balik lagi. Ini kan cangcut aing ah. Oh, tapi aya daya cangcut. Nahi. Udah wonu leungit. Aing bawa-bawa seujon ya si Adel. Malah kanyangka da aing can kajeuleuh sih. Moal tadi depang-depang tapi cangcut arah raya kene. Menipalaranas. Bohai, tas di mana maneh? Tas meuli ieu kopi, Cik. Mana keur naon sorangan we? Nya kieu we keur ngadaweung. Tadi nyipangna bohai panas. Nyipang heula urang meni panas, Cik. Di ludiuk lah nya. Meni paranat ka, Cik. Oh, panas banget. Pas meuli kopi, Bang, hayang ngopi. Uga deui ngopi marulu lalaki teh. Nya biasa lalaki mah mun geus kos kitu etana lalaki mah hayang ngopi hayang udud we. Oh, pidud-pidud di usaha henteu ah. Ada sorangan kenaon? Ih, tadi teh aya suara si Adel. Teh, urang keluar teh, main mangkat ka ditu. Di goroannya teu kadengeun. Lain aya urang sugan teh nyopet cangcut gitu dicangcut urang leungit wae. Si ini leungit cangcut bener. Heueuh. Urang Leungit nampu. wae. Iya, urang nampu. Si Adel jigana teh nyokot cangcut maneh meureun tadi dah. Kitu teh nyabakan ieu seusehan maneh popoyan maneh dicabakan dicokot sia. Heueuh eta. Bener. Tadi kata bos soalnya mainnya nyabak gitu teh nyabak popoyan, tapi orang sunat teh nyabak jangan cangcut. Lain, tapi aya-aya mah teu leungit, emang lagi bohai. Lagi tuh nuker kamari jeung kamarina leungit anu alalanyar. Oh, tapi tadi ke si Adel tadi mah eueun teh urang gitu. Eueuh, tapi urang mantap henteu curigana mah ada eueuh nu leungit cek urang. Ih, tapi bener. Tadi
mana nak itu tah cabak cibi karena seseueun mana pokoknya mana cek. Bener. Heeh. Bener orang tanyakan kali turun dag ah. Sungan teu boleh cabut-cabut acan si Oh, Ade. jadinya. Tayang lah kan itu cek. Tayang berarti lain sehujan emang bener mah si Adel. Heeh, ya orang itu iya mun kata mah tayang kan lupa imahna sugan tanyakan tak mana sugan Mana aya. ka mana sih mal milu ngadag-dag. Kengke orang gampang orang ya rek mere kopi salah bahaangnya. Tuh 6. Kayak orang bedanya sih. Orang rek Ada itu, bosan diguna-guna mana? orang rek yang sadar.